yang tadi pekekahayang azan tengah peting 4 arah, namun bisa 1000 searah, mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji, jadi 1000 kurang hiji. Tangetkeun tah sia ade. Teu kudu babejade kakulah hadiahan para kiai seperti eta. Lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha. Mun aya gangguan geus tadina maju jadi henteu. Tadina hebat jadi kurang. Ah, ieu berarti aya gangguan ieu. Adzan 1000 kurang hiji. Berarti 990 wae. Pengen susah banget bisa hitung-hitung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dina wengi ieu urang kumpul di bumi Bapak Haji Sanusi. Kalayan tujuan dorong doa patali anjeunna rek ngalaksanakeun lalampahan anu jauh nu biasa mah sakadar ka Jakarta, ka Bandung, ka Surabaya. Ieu mah endeup naek kapal, sedengkeun kapal mah pan di luhur, aya angin saeutik oyag. Sieun kalau naik kapal sieun, sebab besi ngubrus. Sieun naik kapal, pantak Sanusi wasiat asa deuk paeh bae aing cenah. Ke Mekah teh asa deuk paeh. Ke Mekah mah beda. Urang sering ke Malaysia naik pesawat biasa bae, ke Surabaya naik pesawat biasa bae, tapi di ke Mekah mah beda tah, asa deuk paeh bae. Aya nu paeh langsung di ditu. Kamari kula umroh jeung Haji Pendi deuk diwakafkeun di ditu ku kula. Balik deui nya. Padahal di dieu geus wasiat ka anak incuna. Bahkan anak incuna ge ngadoa, geus lah kena ulah balik deui cenah. Tapi jangan balik deui. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu mantak dikumpulkeun teh lainna naon? Rasa terharu, cahaya iman anu timbul. Lamun tu aya cahaya imanan, jelema moal daek ka Mekah. Aya jelema sugih saadag-adag, tapi tu aya imanan moal ka Mekah. Aya jelema susah jasa, tapi aya imanan tetep ke Mekah bae. Ngan hayang ternyata horeganan ke Mekah mah bener-bener panggilan Allah. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Alaya di alam arwah kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah, wahai Ibrahim. Di alam arwah jadi urang teh hirup kuari geus kadua alam. Pertama alam arwah, memeh dijieun dunia Allah nyieun arwah heula. Di stok arwah teu kurang teu leuwih. Jadi lamun masih kena aya roh nu can kaluar moal kiamat. Lamun geus eueuh deui roh nu bakal dikaluarkeun, terjadilah kiamat. Nu mantak tanda moal ka kiamat mun aya keneh nu reuneuh. Hendak mun aya nu reuneuh usapan ku urang. Nuhun ya urang neng. Aya keneh neng nu reuneuh. Emang kunaon? Moal ka kiamat nagara ieu. Sebab ieu roh can keluar. Tah nomor kedua
sanajan zina sanajan zina roh aya kan di dinya. Nomor kedua aya kene aki-aki malaka kiamat isinin dunia ka aki-aki mantap kajipan ieu kula dibawa bae ge maksudna negara isinin gajana tapi modelna aki-aki ge barang daharna lobaannya jeung kula lain normal. Nah di alam arwah dipanggil, hai Ibrahim gerokeun manusia supaya nyaba ka Baitullah menghadap kaulah. Niscaya engke bakal daratang di berbagai penjuru dunia. Kanjeng Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais di alam arwah. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim ayuhan nas ayuhan nas ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu sanyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh haji segera aranjeun daratang untuk menunaikan ibadah haji. Di alam arwah urang roh aya nu ngajawab aya nu teu. Lamun ngajawab jawabanana labbaik Allahumma labbaik. Lamun ngajawab sakali ka Mekahna sakali bae sanajan sugih. Lamun dua kali ka Mekahna dua kali. Lamun 3, 4, 5 nyana bakal ngalaksanakeun sesuai jeung jawaban baheula di alam arwah. Mudah-mudahan urang kabehan baheula di alam arwah ngajawab kabeh. Mudah-mudahan ngajawabna ulah sakali. Sabaraha kali? 10. Baru 10 sakali encan. Ngan mudah-mudahan. Lamun teu ngajawab sadajan sugih teu ka Mekah. Lamun teu ngajawab baheula di alam arwah moal bisa. Nah tanda bahwa Bapak Sanusi poe ieu walimatus safar geus aya tanda nyana meureun baheula ngajawab. Eta lah jawabanana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Eta bahasa eta babacaan nu biasa dibaca ketika orang melaksanakan ihram. Kuari mah ulah urang sanajan bagus eta babacaan eta tata subuh urang wiridan eta di masjid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik isuk-isuk atawa di mushola. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Pasti urang di budak tewak ya sana OTM we ka jeung maksudnya babacaan teh macam-macam aya eta berarti haji lamun takbir berarti lebaran kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sanggilang bagus kuari lamun dibaca di mushola di masjid sing haden teh sing hade lantaran babacaan eta kan didengekeun ku ahli kubur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ahli kubur hudang euy lebaran. Nah kuari lamun dibaca di demo sia ulah sembarangan eta babacaan. Lamun sok dibaca inni ra'aitu ahada asyara kaukaban karantina naon eta tuh saya nyaho berarti orang bojong eta bae meureun diwirid aya babacaan. Nah lamun hayang dagang maju ya dagang sendal beak sepatu beak sore diasupeun ka toko isuk beak dipaling meureun banget eta babacaan tadi tah babacaan tadi wa azil bin nasil hajjatu kan jalahu
ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'. Nah geus datang ka amik bagi geus cukup tak datang ka dinya kiai sabaraha macana ulah loba-loba dibaca sapeting 999 tuh ngajoak teh waduh seringan maca eta insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ku Allah hidup diangkat ke mana tuh lurah jadi camat moalnya nama tuh namun jadi camat bisa jadi bupati lurah gak bisa ku hari mah ya antar cek urang kula we urang bojong sana ndek siap jadi bupati ku kudu didukung mun aya nu jadi bupati kula ngadukung asal bere haji pendi teh 1 miliar udah mas amin we ngadoan teu naon henteu emang betolol mah kos kitu lah nah di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik maka kaanu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaan naon eta bae apalkeun dikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak eta beres 3 kali maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beres kitu rabanatina eta be labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari wiridan ka Mekah babacaan cara salat nu fardu eta ge hidayah hidayah mah cicing masalah cicingnya teh kudu lebek-lebekan teh kudu geus masalah lah ya nyebut lebek-lebek moal masalah teu kudu teh mah ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik berangkat sing ade di dieu berangkatna jam sabaraha lamun jamna jam lain jam makruh salat misalna lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta salat sunnah safar usalli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala kayak ada lagi monyet segala gajah teman safari aduh nah itu tapi lamun diberangkatkan ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan ayan witada geus salat sunah safar ulah tengetkeun atau ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah salat sunah safar ulah bae geus langsung make baju biasa berangkat teu kudu salat sunah safar jadi salat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh berangkat ti dia diberangkatkeun di azanan heula kos nu paeh kan di azanan iki di azanan mun azan sorangan bae asal nu mun ngaberangkatkeun nu ngazanan azan sorangan sakadaeknya nangis ngan ulah qomat disunahkeun azan tapi ulah qomat sebab lain rek salat okos urang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunnah di azanan tapi berbeda jeung kakarak keluar orok ka dunia lamun orok keluar ka dunia lahir ibuna sunah ceuli katuhu di azanan ceuli kenca di komatan orok eta kakarak keluar tirahim ibuna ka dunia
kuari jelema endek asup ka kuburan dek balik berarti dikubur ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunya dina pada kudu diazanan ngan kudu aya perbedaan antara musyabah jeung musyabah beh lamun orok mah nya azannya qomat tapi lamun dek paeh dek ka kuburan mah azan bae ulah qomat tengetkeun da kos kitu kita ieu kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat mungkin nanya di jero kuburan salat Allah bahwa aing teh teu naon ngan teu bagus urang teh kudu sesuai jeung aturan sakali deui orok mah azanan ceuli katuhu komatan ceuli kenca abeh manehanana nu pertama kadenge ku ceulijana asma Allah jadi gede setik nya geus ngadenge oh baheula aing di azanan di komatan sakieu ge di azanan di komatan tilok salat sia umpama nah aing di kuburan mah azan bae ulah di komatan sarua jeung berangkat ka tanah suci sunah azan tetapi ulah komat nah lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae nya ngajejes teh ngajejes teh baju-baju nah dijampean kutu kali hikmat geus wiridan wa azin finasi tadi geus minta doa anak kasasan geus tapi macet bae adzan tengah putih di tengah imah opat arah ini di ka kulon haju ka kaler haju ka wetan haju ka kidul adzan urang adzan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tengetkeun opat arah ya abe maju abe maju lantaran lamun teu maju-maju kan saru bisa ngabangun masjid coba yuk nah dik sanu ngaberangkatkeun imam bapak ai maju makan ngeunang urang bisa kawin deui kakulon heula mimitina azan biasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah lain qomat azan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah saarah 1000 siapa hidup di bere jajaten we kitu heran aing mah moal maju-maju datang ka irah ge ini bara 1000 boh berarti sarua jeung kajen aing mah susah ge siapa hayang hiji aja sugi teu beres urang bojong dasarna serius kalau baye sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus ku kiai biasa geus ngana ngawirid geus teu maju-maju di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun mungkin aya gangguan ti luar mungkin dirina kurang meneran maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000 lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi sabaraha 250 ku coba ku ente mulai jam 9 jam 9 coba ini hayang nyaho ieu ieu mah hayang dek sugi deuk teu mah hayang nyaho baheulanan azan 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba lamun sajam berarti 4 jam tinggal kumaha NTB ku lagi can orang ieu atuh cuma tak can orang susah sih mah pajar sopo gua jupen mah tolol lain can orang susah can orang dagang atuh ulah make speaker ulah puting-puting wiridan make speaker beres ya anak buah tah serius sih lain lalagan nu kula nu mantak ngomong kitu kunaon di dieu lebet telu lain lalagan ieu karasa
Oh berarti lain sabarangan ya. Di jampe berarti azan. Di jampe berarti azan. Ok ente ke mana? Neangan jampe nah hese di bojong kono lebat teluh kieu. Ieu karasa ieu, karasa lain lalagaan. Teluh berat ieu. Teluh malulu ieu. Wah, cenah kiai sok nyaho. Ih. Lain dicekal hiji bisa ya. Tah eta wiridan hiji tadi wa'adzin nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipake kahayang azan tengah peuting 4 arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji tangetkeun tah si ade teu kudu babejade ka kula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji berarti 990 wae pengen susah banget bisa ngitung aja 1000 kurang hiji sih 1090 nah itulah nah ya mulai berangkat ulah sholat sunah safar lamun di waktu karohah kecuali lain waktu karohah sholat sunah safar carana besi pohoy mah kula mangabejaan khususna kan untuk berangkat haji umumna ka urang sholat sunah safar lain deka Mekah bae ndeuh ka Tangerang sholat sunah safar sunah urang di dia dekat Tangerang atuh sholat sunah safar lah usolli sunah safar rakatain Allahu akbar dekat Tangerang mah jauh teuing lah dia bojong berarti ende ka Cikupa deket kan sholat sunah safar di maya sholat sunah safar ka Mekah ai kitu mah ka Tangerang ka Tanah Abang tilok salah sok sholat sunah safar Allahu akbar babacaanana rakaat awal Yasin rakaat kula gari nahat pasti ngajoak ya bener bae jatilok burung geus salat rakaat awal kuliah rakaat kedua kulu eta biasa geus kana hatena ge tiis biasa kiai teh geus tenang boro-boro eta tarawih ge eta wae kula mah ceuk geus carana cing ada bisi salah ye orang ngalaksanakeun sholat sunah safar make pakaian nu endut dipake berangkat ulah orang sholat sunah safar haju ganti salah ieu kula sering jasa nempon undek ka Mekah nyana wudu tas wudu ka kamar sholat sunah safar beres haju ganti deh salah lain make baju nu endut dipake berangkat lamun make batik lamun make jas mana nu dipake berangkat eta lah nu dipake sholat sunah safar berangkat di dia mungkin ka masjid al amjad dirinya langsung berangkat ke pondok gede langsung ka mun gelombang awal berarti Mekah gelombang awal Madinah gelombang kedua berarti Mekah sabodo tama terserah nu jelas urang gelombang awal berarti di Bir Ali make ihram gelombang kedua berarti di Jidah make baju ihram ieu mah ngan sakadar ngabejaan besi di kapal loba nu make baju ihram teu kudu urang mah di Jidah bae besi dipaksa ku pimpinanana terserah ngan carita di Jidah ge insyaallah cukup sakitu ge keteranganna jelas mandi heula wudu beres wudu urang salat sunah ihram salat sunah ihram ge kudu ulah di waktu karohah besi urang ihram ba'da asar
ulah salat sunah ihram. Ihram ba'da subuh ulah salat sunah ihram. Di waktu karohah ulah salat sunah ihram. Beres, Allahu Akbar. Selesai niat ihram. Bayangkeun ku urang ketika urang ihram make dua helai kain, hiji jang nutupan aurat tanpa make nanaon deui, teu meunang make calana, sempak kaos teu meunang, hanya dua helai anu teu meunang dikaput disambung, hiji jang nutupan aurat ka handap, dua jang ittiba luhur ka dieu. Eta teh lambang lain sakadar sakitu. Ternyata urang dek menghadap Baitullah. Baitullah nu aya di Mekah adalah Baitullah anu zahir. Intina dek menghadap ka Gusti Allah. Horenganan teu meunang mawa nanaon ka Gusti Allah mah. Teu meunang make lepis, teu meunang make samarenda, kamer, teu meunang make batik, teu meunang make jas, teu meunang make baju-baju nu dikaput, hanya dua helai. Teu meunang mawa dunia orang ka Gusti Allah, lepaskeun dunia. Sabenerna horenganan lamun di Mekah teh aya Baitullah zahir, di diri urang aya Baitullah ruhani. Lamun duduk berangkat ke Mekah dek menghadap Allah, menghadap Baitullah zahir, urang nu di imah bae leuwih mantep tibatan jelema nu ka Mekah sebenarnya mah menghadap ka Baitullah ruhani. Di jero awak urang aya Baitullah, di jero awak urang aya Baitullah, awak urang teh masjid, Masjidil Haram. Di jero Masjid Haram aya Baitullah, aya kolbu. Urang tawaf garaga di kolbu urang bakal leuwih hebat tibatan nu ka Mekah. Ruhani urang tawafkeun di dieu. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah. Jadi aya dua, nomor kahiji nunduk berangkat ka tanah suci menghadap Allah. Ihram heula ulah make nanaon. Berarti eta adalah merupakan suatu lambang deuk Allah ulah mawa dunia, bakal hebat urang munggah hajina. Urang menghadap Baitullah ruhani nu aya di awak urang, tinggalkeun geraga dunia ulah aya nanaonan. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina wal akifina war ruk'i sujud. Bersihan gerata Baitullah. Baitullah begitu sok dibersihan ku askar. Baitullah urang di bersihan mantap, bakal mantep. Dira doana ge kurang kumaha Kangjeng Nabi mapatahan, masyaallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah imanan bika, ku iman ka Gusti abdi teh Gusti. Abdi teh ieu teh berangkat ka tanah suci teh imanan bika, iman ka Gusti. Ku sinar iman ka Gusti ku abdi ditinggalkeun negara Indonesia. Lamun lain iman ka Gusti itu sanggup abdi ninggalkeun bojong. Imanan bika. Allahumma imanan bika Gusti, ku iman ka Gusti abdi ge boga imah Gusti dicet hejo mah imahna ge. Ku iman ka Gusti geus teu kadeuleu iman teh, teu kadeuleu imah teh, hanya Gusti nu kadeuleu. Imanan bika, ku iman ka Gusti berani abdi ninggalkeun imah. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti abdi boga anak, ku abdi ditinggalkeun anak abdi. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti perusahaan abdi ditinggalkeun ku abdi. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti tatangga-tatangga abdi ditinggalkeun. Padahal batur abdi ka pasar, padahal batur abdi ka mushola, padahal batur abdi ngariung, padahal batur dan segala-galana. Ku ayana iman ka Gusti imanan bika ditinggalkeun ku abdi demi keutuhan Gusti. Masyaallah karim. Eta lamun dijabarkeun doa ti Kanjeng Nabi, masyaallah papadana. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh rek berangkat
seakan-akan bojong nanaonan di hati abdi, seakan-akan imah nanaonan di hati abdi, seakan-akan keluarga nanaonan di hati abdi, seakan-akan perusahaan nanaonan di hati abdi. Dengan sinar iman ka Gusti ninggalkan segala rupa, siap paeh sekalipun hanya Allah nu aya di hati abdi. Eta doa ti Kangjeng Nabi mun dijabarkeun papadan, Allahumma imanan bika wattiba'an li sunnatika wattiba'an li sunnatin nabika imanan bika. Lamun dijabarkeun kabeh moal geus datang ka subuh eta sakitu beta, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, jeung ku gara-gara abdi ngabenerkeun ka kitab Gusti, lain sakadar dibaca ieu Quran teh, tapi ku abdi teh dibenerkeun tanda ngabenerkeun ka kitab Gusti. Saat ieu nu aya di hati abdi iwati Gusti ditinggalkeun kabeh pohara. Nah, urang teh kudu ka Mekah kitu bae geura di imah. Urang dek salat ka Gusti, ulah aya di hate, ulah aya sapatu. Ieu mah dek salat sapatu ngajejer di dieu. Sendal ngajejer sendal bojong. Ya Allah wa imanan bika, Gusti ku iman ka Gusti. Abdi teh ieu teh di jero masjid, zahir abdi, batin abdi ninggalkeun sagala rupa, ulah aya nanaonan ge mantap geura. Nah, ieu Kangjeng Nabi mere doa kulantaran teu dijabarkeun teu kaarti ku urang. Jabarkeun geura ge, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan bagian ruhani ieu geura bagian jasad. Eueun nu kadeuleu ku hariku Mang Sanusi jeung pamajikanana. Komo geus berangkat terus naik pesawat. Apakah aya kagambar imah moal aya? Apakah aya kagambar babaturan moal aya? Tanyakeun ka nu geus berangkat mengaji. Apakah aya kagambar sagala rupa nu aya di lingkungan moal aya? Hiji bae nu kagambar teh keagungan Allah anu dilambangkeun ku Baitullah di Mekah. Rindu urang ka Baitullah. Masya Allah. Terus berangkat, hayang geura. Inget-inget deui, engke inget-inget deui ka lembur. Geus beres haji, karak balanja urang di dinya. Aya anu mesen kata dina tetangga. Sanusi ulah nanaon kula mah cenah eta bae tiung hideung. Aya minta tiung hideung. Aya nu minta teko koneng we cenah Mang Sanusi. Nah, siap punta penta nabi aya teu ka aing. Ulah kitu. Aya nu minta sajadah, aya nu minta susur, aya nu minta araringet kabeh. Bahkan aya nu minta pangyebutkeun di ditu. Misalnya sih kula sebutkeun bae cenah ame kula bisa ka Mekah. Ha insyaallah geus. Jol deui tetanggana pangyebutkeun kula bisa ka Mekah. Ha ya geus, kulantaran loba ditulis. Tulis benerna tetangga Mang Arif minta pangyebutkeun. Tetangga Mang Junaid minta pangyebutkeun, tetangga Mang Udin pangyebutkeun, tetangga deui Nyi Ipah pangyebutkeun, tetangga deui Nyi Sarwiti. Aya teh datang ke Mekah kula mantan loba disebutan hiji-hiji. Disebutan di hadapan Baitullah. Ya Allah ya Rabbi, Mang Udin pangyebutkeun cenah supaya ka dieu. Udin ka dieu. Askar kieu bae isi berat keur ngadoa naon. Ieu kabeh disebutan mang anu pas can beres katabrak ku jelema anu tawaf ragagan suratna ka dinya. Ya Allah ya Rabbi, seluruh yang ada di situ saya serahkan kepadamu ya Allah, dan saya tunggu jawabanmu nanti di Indonesia. Tolong tuh. Teu kudu. Eta mah zaman baheula emang geus kitu. Main sebut-sebutan teu kudu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nayalah munggah haji intina dek neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah haji didinya aya ridho Allah. Jelema nu bisa ngalaksanakeun ibadah haji
sesuai jeung syarat rukunna dijelaskeun dina Al-Qur'an wa man dakhalahu kana amina jelema nu asup ka Baitullah yakni ngalaksanakeun ibadah haji secara utuh syarat jeung rukunna aminan pasti aman tina siksa dunia jeung tina siksa akhirat numantak nujihna cek Kangjeng Nabi al-hajju asyhurul ma'lumat faman farada dan kadituna cek Kangjeng Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah haji mabrur eueuh deui babarsta kecuali surga mantak jelema tas munggah haji geus eueuh dosaan urang papag ke kaditu asal tarurun gegeran peluk sebab urang sarua jeung meluk ahli surga geus urang bojong kalau mun sanusi balik di ditu cepet bahkan lainnya nabai bisa erang-darang cepet set Haji Pendi sama kos itu mah belum jasa salah nah ini salah sih mengajak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus jelas haji sanusi mah bakal berangkat menunaikan ibadah haji urang nu ditinggalkeun supaya akur ganjaranana sakumaha nu sok dijelaskeun ku para kiai para mubaligh para ulama di zaman Kangjeng nu boga duit mah jelas marunggah haji nu susah bebeja ka Kangjeng nu sarugih mah bisa melaksanakan ibadah haji ai kitu cek Kangjeng kabeh mah nu susah cek Kangjeng Nabi hayang akur nu susah jeung nu munggah haji gampang kumaha salat Jumat berjamaah al-jum'atu hijjul fuqara salat Jumat adalah munggah hajina jelema nu susah. Nah iya orang susah ya itu bisa munggah haji baik susah terboga duit maupun susah cara nah kan kuari malah lamun daftar 17 tahun jadi kuari lamun daftar munggah haji kaberangkatnya 17 tahun geus lamun kuari daftar umur 60 tambah 17 sabaraha lain 77 paeh mal kaburu berangkat lah gitulah iyalah urang mah ditinggalkeun geus kaheula-heula bae ngalaksanakeun salat Jumatna tak bisa-bisa lamun tadi ibadah haji lambang ninggalkeun dunia teu meunang make nanaon usahakeun geura-geur ku urang ku ari di dieu mulayan renung-renung ku urang orang dunia teh ngahalangan urang ka Allah dunia ngahalangan urang ka Allah bisa-bisa keur salat urang poho kana dunia kadanan di jero salat jeung di luar salat ieu mah di jero salat bae urangnya di jero salat geus poho kana dunia geus mantep jasa mantap usahakeun lamun batur tawaf di Baitullah Mekah urang tawafkeun di Baitullah qalbu urang carana ngan aya insyaallah urang aya hiji cara ibadah haji ruhani awak urangna cicing baik tetapi urang okos du munggah haji sehingga urang aya dina katentreman jeung katenangan sarua ibadahna jeung ibadah haji ialah dengan cara menghilangkan segala rupa kokotor-kokotor nu aya dina qalb coba anu di dapur mawa eta naon gara lap anduk tah supaya ulah ngocor caina santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya nu di dapur saha bae mawa anduk nu gede supaya caina ulah ambalaya tanyawan gorima gorang majlis urang balalocor kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majlis biayana kurang lebih 12 miliar siapa ini maksudnya ngabantuan can naon can geus
serius ya mah serius lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid ngimpi heula gampang jeung almarhum seserian jadi ampang kuari geus beak 10 miliar leuwih 11 masih digarapkeun hampang cek nu di majlis heueuh atuh jeung teman-teman teu naon ya, pasti hampang tapi aya unggal Jumat ukula diberitakeun kadang menang 9 juta kadang 10 kadang 11 kadang 15 kadang-kadang aya 19 juta eta unggal minggu enggak jadi alhamdulillah ngawujud nah ieu ge diperkirakeun 12 miliar gambarna ke saya tah cenah aing moal ngaji salila ngabangun malos kula mah ngabangun teh menta moal ngahayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor kabeh kula geus lila teuing jadi dek dibangun insyaallah rencana menta moal ieu beneran ngahayu-hayu moal cenah moal ngaji salila ngabangun Allah ingin jumal wakam ngaji cenah geus anggeus sekarang nah supaya urang ieu doang ambalaya jadi lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae seorang 1 miliar anggeus cak nu sugih guys mulai kuari moal ngaji ngomong gitu mazakna nu ngarasa sugih pasti moal ngaji dina ngajina jauh diri itu di mobil bae yang ngajina moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa paling tinggal kerupukna doang aduh masya Allah kari hujan umat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam yakni kaum Bani Israil anu di hina-hina ku Firaun anu dijadikan budak ku Raja Firaun gawe di arah tanagana teu dibayar anak lalakina dibunuh letikan anak awewena diambil perdagangan jeung pertanian nama hasilna kudu lapor ka Raja Firaun lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyana nugri teu diurusan nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali Allah nurunkeun Kanjeng Nabi Musa kita nyalametkeun kaum Bani Israil sebab Bani Israil mati Israel nyana di zaman Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina
kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israil, digawekeun sadaekna diarah tanagan dibayar mah henteu. Kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki, awewe diantep, dagangna kudu lapor cokot upeti. Kitu keneh pertanian-pertanianna cokot upeti. Sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israil. Kangjeng Nabi Musa diturunkeun ku Gusti Allah, kita nyalametkeun kaum Bani Israil, kita dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteng. Ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun, nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dipialametkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir, ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun. Tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israil ka negara Israel. Ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel, keluar di negeri Mesir, dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Mantap Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa, ieu ne kaum Bani Israil sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa, teh Kangjeng Nabi Musa sarabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israil, harapan anu luar biasa ti pangeran urang yana Allah, moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun yana Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah. Ketika hancur kerajaan Firaun, ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh, maka fayanzura kaifa ta'malun. Proses heula selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum Bani Israil Mesir, setelah kayut, setelah hengkang, setelah hancur Firaun, ieu horenganan melalui proses heula, di dalam prosesna fayanzura kaifa ta'malun. Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman, keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israil. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa, tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat. Disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakuma perjanjian anak bakal iman, ternyata beki kancolah turun deui siksa teu kuat yana disiksa, datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah, leungit deui siksa, tungguan deui perjanjian anu bakal iman teh sabulan, ternyata lain iman beuki kancolah
turun deui siksa 5 kali kitu bae terakhir tetep bae buah kawarahna deui mementak diabadikeun dina Al-Qur'an ayat tinggal ayat orenganan kaumna ada di gunung-gunungna pastakbaru wa kanu qauman mujrimin sarombong ngadigong gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doakan jeung Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesueur anu luar biasa ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaan nama kaum mujrimin kaum manusia sangat biadab sangat berdosa terpercaya pangeran teh Allah terpercaya bahwa Kanjeng Nabi Musa teh Rasulullah tapi pertarungan teh terus baik terakhir pertarungan tetah nu kamari diceritakeun Kanjeng Nabi Musa tadi udag ku Raja Firaun maksudna Bani Israil teh dibeakeun kabeh udag ternyata Kanjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara disebut Bahrul Kulzum anu geus pernah ka Yordan pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna anu encan pernah ka Yordan can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait bari meuli lauk didinya teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di Kulon aya urang zarah teh Laut Labuan anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombak nu gede sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar kaditu diputuskeun cinta kaditu dagang rugi bae kaditu lalaki teu laku-laku lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis jadi babarieun jasa anak tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atau acaknya mun cara ngomong urang mah geus teh kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun we peting-peting teh beres berangkat urang ke kapal peting naik kapal ke Mesir Masya Allah kemudian dirinya di Aqaba anu katingali 3 negara Mesir gitu Yordan Israel Palestina rentul kota katingali nemantek terindah sadunia lampu Mesir lampu Yordania lampu itu Israel atau
di Palestina ketinggal deket, Masya Allah. Nah lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa, etalah Laut Merah. Terus kobelah itu ngaranna Kulzum. Ye nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun teu Mesir titah melah laut melalui tongkatna. Pepehkeun Musa, tunggalkeun Musa, eta tungked kana laut, tungked pepehkeun pak. Nyingkap cai. Nyingkap cai lain lalagan. Handap bisa pakai jalan, nu mantak bisa pakai jalan teh. Teas rata luar biasa. Berangkat kabeh nyebrang di Laut Kulzum. Masya Allah karim. Ka kawasan Gusti Allah padahal mah atuh teu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah, tapi selalu make sabab. Mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu matungkeun coba. Laut jauh ku hari mah kahujan jamal mempan, maningan ge coba bae besi aya nini. Coba hajar tak kutungkad eta. Asana sekaligus ceger nggak boleh. Itu nini mah teu kudu make tungked. Taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa. Gebrang diudag ku Raja Firaun. Ingat cak Raja Firaun jaya malaut. Kok aya jalan ka Jajaden? Teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun. Japan ieu Firaun teh pinter atuh pangeran. Jaing teu nyieun jalan. Kok aya jalan? Balik deui. Dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak. Malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang. Sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jal sander. Eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak cak cak. Har geus dihar. Kuda kuari geus nyawan har. Har belok siap siap. Artinya har belok cak geran. Eta bahasa kuda. Bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah. Coba lamun ku urang dikieu-kieu, "Hei kuda, megol, teu hareueun." Lain bahasanya tapi har. Jauh. Nah, begitu dek mengkol kuda, jeung malaikat Jibril alaihissalam. Eta deui hebatnya sama malaikat Jibril, buntutna ngacung. Aduh, aya bae. Ngaju bobogaana di kitu-kitu. Sia nu di luar teh ho. Jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan. Kuduna makan nurut ka nu numpakan. Diherkeun teh biluk, ieu mah teu. Kuda teh nyongsrong. Neule bobogaan kuda nu hareup. Lantaran cak jarang meureun lain deui bayu. Ku model. Jadi kuda Firaun mudag, lain mudagna naon mudag eta. Nu mantak jawarahan teman-teman beak ka Karawang mudag eta. Hektaran beak. Ka Subang beak, ka Cianjur beak eta. Sawah hektaran ojol jeung sawah menjong. Orang kayak sejarahna. Waktu terus Firaun gregeteng goblok sia kuda. Tolol sia kuda ku aing dihar. Enahan ka dieu bae maju. Cek
nyana itu sadi di hareup tol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nuturkeun datang ke tengah laut brek laut nutup deui beak wabeh Raja Fir'aun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta balat-balat tentara kaum-kaum nu milu beak wabeh leg-leg kucai selesai Raja Fir'aun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuarigeus aya di daratan Yordania belahan utara Kangjeng Nabi Musa diberi wahyu ku Gusti Allah Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun ende kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian kamari asalabukum ayyulika dumakum wa yastakhlifakum fil ard engke bakal dirusak dihancurkeun musuh aranjeun yana Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun kakawasaanana nu tadina Firaun beserta kaum kitu kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil sebab Fir'auna hamana tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah pohara amat untuk Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon geus terkenal bonem ditagih rebo ditagih di ke Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonem terkenal di Cibadak aya gang bonem. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang kitu urang dijanjikeun bakal sugih make proses dijanjikeun bakal jadi kiai make proses dijanjikan bakal jadi wali make proses nu ujug-ujug jadi kiai nu ujug-ujug jadi wali nu ujug-ujug sugih tetep make proses payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleu selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleu heula proses-proses kitu bae terus ngan urang mah nu nerangkeun kahiji nomor kadua mata hate urang na poek nomor katiluna urangna kagoda pilkada pilgub pilpres kagoda kuno kitu sabenerna mah atuh sakabehna rasul di mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna Kangjeng Nabi Musa digerakkan ku Gusti Allah
kita muka lama jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang Musa ka dieu lain kitu teh urang kendal Musa ka dieu ge orang kendal orang putat itu orang Cilongok mah tetep Cilongok mah hebat Musa ka dieu Cilongok tapi lamun orang kendal mah Musa ka dieu ge tilu nu ngaran gelam kendal ketos eta sarua ketos jeung putat eta ku sekali itu ngomong lamun gelam make jiji naon tak naon make jiji baju eta gelam eta ji jantu eta kos gituan itu di gelam mah jantu mal bisa sih ya lamun can orang kagelam mah je emang kumaha gitu eta kos kitu ge eta lengkong ngaranna lengkong eta ji jantu asal kos gitu bae di mana bae gelam henteu ja ketos ji itu kulo banyak sebenarnya tetangga hendak nyana asup ka Cilongok mah di sini sebab Cilongok mah hebat aya nu pangjorena pondok itu pangjorenya jasa tamangis teh Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis pan Allah mah mukhalafah lil hawadis ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah opat kudu diyakinkeun hiji la ilaha illallah pangeran kecuali Allah berarti Allah aya dua la ilaha illallah Allah teh hiji sanggeus aya yakinkeun Allah hiji dua tilu la ilaha illallah nomor katilu la ilaha illallah yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan nomor kaopat yakinkeun la ilaha illallah salian Allah menang Allah gitu aja la ilaha illallah teh sambarangan wow iman rekat teh nyomaknana illallah cauna koneng gede illallah cauna rada letik la ilaha illallah tolong tamat rekat bloon tamat kos Haji Pendi Kipu Doli nyari umba kos gitu teh sudah beres